Para rusing duit geus beak. Kayak joge eueuhan deh ge mau dah can nyangu meureun. Poho kamari teh rek meuli beas teh. Dompet ge duit geus karosong boga emas sagede peureup rek dijual sagede mata deui. Aduh, bararingong, duit geus eueuh. Aing mah aparek ngajual emas mah udah kitunya, tapi nya eta teh hadiah ti si Baba. Baba Saud bin Abdul Aziz. Mak, kunaon? Geus ngejotan si emak. Beasna ge nya sasaleter mahi moal ieu. Ya mahi 2 poe meureun setengah gelas we mah nyangun ayeuna mah. Nya tibang duaan ieu nya. Ayeuna mah sia ulah gede banget lebokna naha. Henteu, kamari ge dahar sapiring setengah Coba ayeuna mah minta duit arek balanja. Eueuh bogu emak, yeuing keur bingung itu arek nyeuseul oge meuli sabun eueuh. Kumaha wae ye? Heueuh bararingung. Apa arek dijual emas emak? Ulah eta pamere Baba Saud bin Abdul Aziz. Nya. Ya daripada kalaparan kieu sia teh. Nya heuh bararingung sia emak. Kumaha sih nya? Wing jaban can setor kontrakan ieu teh. Kan kudu disetoran. Wayahna ieu kudu dijual meureun itu emas emak. Kituna ge diteundeun wae ieu. Ya eta aya 50 kilo mah nya mah. Ya bisa eta satahunan mah nya mah ngontrak. Bisa. Ya bisa. Cik uing mah kieu mah gadekeun heula we. Gade. Ka Pegadaian. Tadi tuh deket terminal teh geuning aya Pegadaian emas Saudi. Tangkeng geus digadekeun sugan aya milik urang tebusan deui nya. Emang mana eta emasnya geus hiji-hiji acan? Eueuh mah kamari teh uing nya. HP teh heuh teh mah ngagadekeun HP nya dipikir-pikir teh nya geus kuing digadekeun emas digadekeun teh ka tebusan nya geus dijual eta emas teh. Di Bintang Porem. Mas Arab kan Bintang Porem narimaan Mas Arab mah. Enggak sangke mah bulan hareup mah orang jual weh. Emas emaknya. Mah jual ulah bulan hareup atuh minggu we. Minggu. Kudu ayeuna-ayeuna meureun. Ya heuh da ayeuna teh boga. Emang geus nunggah barat. Bulan sih iya imah. Nya 2 bulan setengah maki gedeng deui 5 poe deui 3 bulanan. Alah, para rusing asal ya, gigit para ringung mah. Para rusing iya. Coba lamun ibaratna pindah ka imah bilik pasti jadi omong si Bella bahagia banget. Oh nya meureun pasti jelema eta mah nya sorangan. Ya, aing gagal umroh oge ge. Ieu naon? Menisa kacamata nya raraho kabeh mah. Bakal sorangan sumut Ya heuh, lamun teu eta mah manehna meureun sakabupaten mah kumaha Barijaan kabeh diasupkeun ka info lokal. Diam. Naon mah? Ribeteng. Nya ngejo we atuh Nu dengeuna ya. Aya kecap tah kan jeung kecap. Tah, cocolan.
Uing mah yang ngagoreng tarasi mah ah. Ngagoreng tarasi. Di bawangan dicengekan ngeunah meureun mah. Aya da itu meuli di Bimun ya. Tarasi meuli di Bimun. Meuli di Bimun meuli di Bimun memang lain meuli di Bimun. Enak banget Bimun teh kamari kan nanyakeun deui eta mah tarasi Ciparage sok meunah. Enak oge. Kamari teh nanyakeun deui cenah can ngiriman. Ngiriman deui meureun. Meni bararete si emak di imah wae. Ya ulin atuh yem kadi itu nah ngalah. Yang ulin teh hayang ulin kalembur tapi era ku si Bella mah teh. Era teuing cenah cek sia. Enggeus cenah eta mantong era teuing. Ya kumaha sih main sama sungutna kos kitu kos geledek tangari. Ngomong malu lu. Udah mari ku kumbah piring. Engke geus kumbah piring mama geus bereng urang ulin yuk kalembur Mama mau ulin ari di dia. Kunaon sih? Bunga wing ulin sorangan nangerakeun. Apal sorangan kamari ge iem si Bella mah kos kitu sumutna. Ya heuh mah keun bae tempat tinggi denge. Geus arek ulin mah ulin we ka ditu sorangan, mama di dieu we sorangan mah nu ngabela mah ke uing sorangan wae dihina dicaci dimaki deui Manong teh kudu jeung indung wae sia mah. Hatuh mah Nah, sorangan sia mah kudu jeung indung wae. Aing teh loba keneh cabakeun yem. Uing teh sarang heuk sorangan kalembur teh Nya kan ke balikna balikeun ciket emak nya. Pugu 13 duit hayang ciket wae Ari teh gablek duit kieu yem sagala naon hayang. Ya heuh mata kayak geus garekeun gara eta emas. Segadi itu tapi saker mayaran imah nya. Ya heuh. Nah, mari ulin mah. Nah, ini mah poe Minggu udah tutup mate ke Senin buka. Ke Senin atuh. Yang geus tahu ngarek ulin nah. Arek keluar ulin. Tapi teu boga duit jeung ongkos nanya. Lempang we Ninggalak ka kumaha penting ya iya. Cuaca nanti kan arek hujan dah. Panas banget. Bella. Ngomong naon sia? Naon sia ka baheula? Kadahan naon maneh? Apalah ciki salah sih kan siang mah. Eta mimitin kadahan naon sih? Hah? Siki durian. Apa nggak ada harga sih ya? Dokter kunaon sih? Kena aja pokoknya. Gitu sih tak, katulah tak ngomongkeun we batur. Lagunya kepilihnya. Ani bingung kunaon sih budak teh nya. Aduh, panas banget. Rek numpak angkot teu boga duit. Wayahna leumpang ieu mah jalan sawah gerak leumpang mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah, saha? Teh Pera. Mak, siem eueuh sih, Mak. Si iem keur kalembur neng, aya naon kitu? Ieu kontrakan 3 bulan can dibayar-bayar geuning. Gusti we mana kita tadi ngomong si iem teh keur teu boga duit neng. Si iem ayeuna keur di lembur. Wing hayang amprop jeung si Ieuna. Nya kalembur paling ge neng. Heeh, ke ayeuna teh kan itu nyamannya. Tadi teh ngomong wae ka emak cenah ieu kontrakan can mayer-mayer mah kedeung ge nagih. Bener neng nagih geuning ka dieu. 3 bulan nya. Heeh, si Iem hare-hare wae geuningan. Ya hari-hari nama teh gablek duit. Mage keur parusing ieu. Nya geus engke neng ka ditu atuh kalemburnya. Heeh, nyamannya nih kan itu kalempur Ya heeh. Kita yang si Iem. Heeh. Ayo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ilah ampun teh Iem. Makin ka dieu teh makin balangsak deui geuningan Iem. Kumaha atuh ieu nengan duit ka mana ieu 3 bulan geus nunggak. Aduh. Parusing ari geus kos kieu. Met, kumaha ya? Terus 2 minggu masuk setor. Bicaranya mah orang pusing lah. Kumarek setor kumarek kayak pemasukan. Anu customer nage can aya mayar emok, mayar komida, mayar bank harian. Ya kenaraon sih ngararibut di dieu. Oh, teh gara bayar teh. Ieu Bayar bos abi. emang urang boga hutang naon? Eta baju tumblekan kumaha. Ya baheula man paho keur meme urang ka Saudi. Oh, nya kudu bayar lah. Ari ngaranna hutang mah kudu dibayar. Aduh, lieur kan mau orang jalan sawah lieur.
Rek naon sih amanena nagi mah aya imahna udah di mana-mana. Oh nya di imah ge wae nyumput. Ini mana kayak geus pindah. Oh di mana sih mana? Mau dipejana ke ka imah wae deui ledu. Oh nya urang hayang ka imah ya. Kumaha ya bos tah. Masih ditagi. Unggal ditagi eueuh wae. Aduh, hutang keur iraha meureun ah geus pararoho ah. Korodot teh. Hutang atuh. Eta bos anu sok lumpat teh. Oh, eta nu ngaranna si Iem. Heuh si ieu mending hararese teh kan hutang. Kemari umroh gagal ieu mikiranana. Ayeuna ganti imah. Geus 3 bulan ieu nunggak. Terus aya nu nagih nu boga imahna coba ge. Are kumaha ieu si Iem? Hirup teh ku kieu-kieu teh Iem, ayeuna jadi balangsak deui. Beunghar teh ngan setengah tahun meureun aya. Suki-suk pagawean awewe mah kosieu we da kumaha. Nyewa pembantu besi teu kabayar. Caang ieu poe ieu mah. Ya sahorean lagihanana tah. Soalna poe ieu teh mareng jeung emok. Jaba emok sapoe ieu mah 3 siki. Ah mah minta kabagian ka urang mah. Ah mendingan teh kulin we ah. Bella kunaonnya kasambet gitunya kumanya eta teh. Yem, mana panggil jeung si Bella teu? Encan, orang tadi jalan sawah, terus urang mah kaget. Kunaon? Anu nagih cigana hutang baheula meureun nya kumaha udah can dibayaran keur basa urang di Saudi. Ya, aya berita deui nu leuwih penting. Berita naon sih berita terkini? Si eta si Bella ya kunaon Allah. si Bella? Teu deukeun ngomong, kunaon eta budak teh? Teu daekeun ngomong. Heuh, ceurik wae. Buat yang ajab ilahi. Ajab. Heeh. Aya kitu Yem. Ya ayolah di dunia nyata oke lain di TV wae nu kena ajab Jadi mana teu deukeun kana ajab? Urang emang kunaon? Urang mah tara salah ka batur. Mana kajeblong naon kitu nya? Apa kolesi kitu nya? Cigana mah kajeglong siki kadu. Heuh nya. Wasta. Karunya teuing kan nyari aing. Aing mah dihina, dicaci dan dimaki. Ku manehna. Meni loba banget. Ieu nu digosipkeun ku manehna teh. Aing disebut haji gagal, haji telecas, haji burung. Aing nyari hate banget tuh anjing mah odang. Cigana mah meureun ajabnya. Nya. Kumaha ge tempo ge? Yuk orang tempo yuk. Di mana sih manehna? Balik meureun daeraheun di luar oge. Kayak amplop udah main masuk keliling wae kos burung. Euy nya ya ngomong-ngomong mawa duit sih. Gedeng aya nya. Oh iya, aing mau ieu. Tapi urang nempo si Bella ah nya. Yang nempo rame. Bae baturna kendi hayang nyaho kan kunaon-kunaonna nya. Nyaho. Iya. Oke dengan Mari terus ya. Bayar rangke soalnya arek ngajual Mas teh tokonya tarutup. Ya, ini mah Sabtu sih ya. Heeh, Sabtu Minggu kan tutup Masnya. Urang itu boga emas aya 55 kilo gede mah. Kajalan mas mana enak. Nyaho aing sudah boga naon. Tadi bang. Pantesan eta perawatanan lagi. Bangkrut ya. Gimana sih ya? Di mana sih Teh Is? Menilila bat di mana sih? Lamun si Bella nya eta gagu saumur-umur kumanya. Ya kun bae dadatna di jelema tukang ngagosip mah sungutna oge moal terkunci. Iya bisa ya sepi di dieu, biasana sungutna oko. Bener lah, meh ngagosipkeun urang heuh ah. Heeh, ya urang nya. Bella. Hei Bella. Isi keran di dia we. Aku nasi hareudang. Ya. Hareudang cenah. Suara mana ka mana? Itu aing ge naon? Ya encan maot oge geus diajab ku Allah. Aduh Teh Is nuhun yang si bejaan. Ya, aya nama lain
lain gosip maneh non haji teh tuh Haji deui teh lain. lain. Ayeuna Lain masih gosip. bela. Oh, ayeuna mah lain gosip haji gagal deui. Supaya sia sok mitnah we aing tah aja beta. Minum cai kocok gara-gara cager. Ngomong naon sih? Segala ya. Si gagu, enak sebutnya si gagunya. Oh, si gagu Di lembur ieu si gagu. Alhamdulillah ya Allah nyata. Bella. Kemana mana? Kamu udah cicing wae biasa sok ngagosip. Mana rekamarana? Buat aja gosip. Eta nutur-nutur ke si Bella. Kok kenal sih? Si Bella ini jadi gagu, jadi AAU itu beda beru. Haji bener ya. Ya Allah, kena aja, Bu. Ya, oh. Tadi nang au. Kita tuh ngomong Ya, pisah. menewa ajina pan kawing oge nya segala haji gagal teh haji burung teh tak Banyak ka urang ngagosipkeun wae sawa BAKB coba. Ya, kapal lagi. Ya kepelat manis. Juga nama kapal lagi siki kadongdong. Siki kadongdong ke batuknya cager ya. Sepi ya lembur ieu pasti. Sepi ah Oh, malah ya gosip tinggal ada. Terus ganti Bu Haji ngagosipnya ayeuna ah. Amane oge sarua eta gagal Urang mah tara ngagosip Bu Haji teh. Arek ngomong ngomong ku si Bella. Raun bat. Raun lah moal mantak dek ditempo batur ge. Kan sesama tetangga, bari jeung nempo ge bari jeung ieu teh. Mana rek tempo mah liam. Ah. Urang arek ka ditu ah. Jore atuh Bang jelema kos itu kone asal dari tempo. Ganti Bu Haji mah pasti lagi ketemuan. Nah, nyai rek jajan bakso yam. Mana nya budak teh? Ajan eta teh. Ieu mana kurang diteangan wae eta kontrakan kumaha geus 3 bulan jadi bayar. Urang can boga duit, hari ngajual emas teh. Ieu boga. Mana teh ya? Ieu dibere waktunya saminggu. Saya teh teret-teret saminggu mah ah. Teu bisa, mun nemen banget. Ini dibayar atuh ece. Ah, Balik anya. Ya, ulah janji-janji wae. yang teh janjinya tadi ka imah. Heeh, tadi ka ditu. Ka imah odahnya. Aya. Coba udah cenah bakal lembur. Kan cik urang oge engke urang ka imah, nyaho imahna ieu. Pokona mah mun saminggu eueuh kaluar di imah eta. Wah, pokoknya mah 2 bulan. Bila teuing saminggu. Urang ngajual emas heula nya, soalnya tadi toko emas teh tutup. Ulah janji-janji wae sepana saminggu we. Heeh. Eta ka mana si Oca? Mau boneka mana iya? Ay, mau nilelean. Yang kayak dibayar atuh, cik urang ge Mana janji-janji wae ya. Mending 3 bulan kontrakan urang teh dibayar-bayar. Lain teu mayar, urang teh hoream mereka jual emas teh, emas mah aya 55 kg. Urang atuh ngajualna dieu. Embung ah teh dipinteran deui ge. Biar aku kan kayak bona. Yang geus ya, engke we ka imah, ulah di dieu ngerakeut. Teh cek bantu teh cenah nagih di mana-mana. Oh, nya kubeneangan manehna rese ka imah mah oda manehna eueuh. Ya biasana ge di imah ayeuna we hangeunangkeun pikiran ka dieu hang niskeun hate. Pokona mah nya saminggu mun eueuh duit saminggu eta maneh kaluar ti imah eta. Heeh, mong wae ah. Ka mana Mas ya? Ka mana we ah, ulah nuntut ah. Kamari umroh gagal mikiran duitna lieur. Ayeuna ganti mikiran imah geus 3 tahun, 3 bulan banci. Itu sih barang ngalamun. Oke. Kamari umroh gagal mikiran para rusing. Ayeuna ieu imah yang geus 3 bulan beda. Up, action. Oh, Met, iya kumaha mau setor geus 2 minggu. Oh, pemasukan urang atuh ari kieu carana mah. Oh, nya kumaha tuh? Kan di si ituna di nasabahna ge nyara rumput wae namanya. Ya aku naon sih ngalahara ribut tanggal ereng-erengan. Komida. Kudu saryawan, lain saryawan eta mah.
geus dicokot Apa sorana. pelak behel eta? Hah? Sia. Hati nu ieu nya nu nya geus dibejaan. Hati, Iya, kela sih mah meuli nafsu. Di mana sih Teh Iis? Ih, buru-buru urang hayang ningali da. Nya kabayang ya si Bella lamun gagu sa umur-umurnya. Oh nya nya ada tah jelema tukang ajab mah bibirna oge terkunci. Tukang aja. Salah. Tukang gosip.